Urang mah alhamdulillah lahir di rahim ibu nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Gede pemandangan urang neuleuh mushola, neuleuh majelis taklim, neuleuh masjid, sanajan tilok. Tapi neuleuh kan urang. Nanya kan budak itu majelis parantian ngaji. Nyana ge nanya, oh paranti ngaji. Ngaji si naon? Bah, ngaji paranti nyaritakeun hukum-hukum cak bapana. Oh, ai teh nu magana sakiai. Bisa bapana mah. Abah osok ka dinya. Ulah babang sia. Ngaetekeun biasa. Si abah ka ditu ngaji. Abah emang tilok. Tilok apa mah? Kunaon emang bah? Siapa ngaletekeun kitu? Siapa ya kan ngaji? Ulah tangkan teu. Abah tilok emang. Udah ngalitikeun biasa. Cek mana teh tanya habak tah abah sia. Kunaon kitu tilok ngaji? Tanya. Abah, urang ngaji ka ditu siapa ya ka ditu? Abah mah moal waka. Emang kunaon sih, Bah? Abah mah ngadu kotok. Anak bagi jauh, aduh. Jadi jauh. Tak anak teh tumbuh tek di lingkungan anu aya majelis talim, di lingkungan aya mushola, di lingkungan aya masjid. Alhamdulillah. Sanajan terutin Jumat mah osok. Sanajan tiluh Jumat, lebaran mah osok. Lebaran jadi nyana mah salat tahunan doang. Tahun sekali mah tuh nyana ge sarua osok. Oh malah mah heulaan jana ka masjidna. Sebab setahun sekali panjangna. Oh salah. Artinya nyana nyaho oh agama teh Islam, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi, percaya ke Al-Qur'an. Terus suara azan berdengung di urang mah Quran terus. Tah eta teh ngaranna urang dididik ku lingkungan. Guys, urang mah dididik ku lingkungan teh kieu artina. Beladirna aya nu maot, ngalayad, peutingna tahlil, sadugna, ke tiluna, ke tujuhna, ke 40, ke 100, teu nyaho hating, teu nyaho dalilna tapi dilaksanakeun. Di urang teh. Di urang Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, terus Serang, Pandeglang, eta karitu kabeh Rangkas Betung kitu. Itu kabeh. Masalah tadi urang mah masalah. Maot, layar, salateun. Terus, pentingna tahlil, tujuhna tiluna, 40, 100, haol, beres. Geus. Ketika datang Wahabi ka urang. Ini jangan, enggak ada dari Kangjeng Nabinya, bidah tuh. Segala pakai sholawat begitu, enggak ada dari sononya jangan. Terus jangan ada sadung-sadungnya, apa itu sadungnya? Nggak ada dari sononya, nggak ada tilunya, nggak ada tujuhnya, nggak ada 40, apa itu? Bidah itu, nggak ada. Lu jangan macem-macem lo. Ngapain lo kesini lo? Ntar gua gampar lo. Jangan dulu. Ini masalahnya bukan masalah gampar, masalah dalil. Gua kagak tahu dalilnya. Tapi dari nenek moyang gua udah begitu. Udah lo, kalau mau soal dalil sama kiainya sono. Gua mah kan bukan masalah urusan dalil, gua mah urusannya gampar lo. Udah ya, udah mabur lo, kalau nggak mabur awas lo. Tadi orang mah kos gitu tah. Mantak Muhammadiyah tuh wanian ka urang. Tuh wani ngadu dalil tuh wani. Itu bidah itu nggak ada. Lo ngomong-ngomong bidah ya? Hah? Gua emang nggak tahu soal dalilnya, tapi gua suka ngaji, suka ngedengerin. Kalau dalilnya mah sono sama kiai aja dah. Kiainya juga kadang-kadang nggak tahu tuh dalilnya. Di urang mah geus kos kitu bae. Sabaraha kali Muhammadiyah datang ke negara Tangerang, Persib. Teu kuatin di urang. Aya Syiah hiji dua. Teu kudu ku kiaina. Teu kudu tah ku jelema nu kos kitu anu sok main gapleh lalagaan teh. Aya bae jelema tah anu ngabidah-bidah tiluna tujuhna.
di ditu teh cenah aya Muhammadiyah pugunya lagi tahlil tilok sebenarnya mengabidahkeun tahlil naonan nya cenah teh nya tadi di Siskamli teh ngarobrol goblok teh jelema segala ngabidahkeun tujuna ti eta mah Muhammadiyah teh mah kos kitu mah Wahabi goblok kurang serang yeuh padahal tilok nya ge lu ada kayak paedana gugula mah jelema nu kos kitu diantepkeun antep kejang perangnya nanti heula geus kula inget ka dongeng Ki Kosambi bae almarhum nyalateun ka maok balik nyalateun kempes ban panganin jana panggreget-gregetna kanu ngagitar buaraget teh biasa kanu ngagitarnya ban sampai keur haram pan nya mah kanu ngagitar teh buaraget teh biasa pas kempes banna di hareupeun kudu ngagitar ontreng kempes ban manggadeng atuh kiai kabeh pan jero nu bisa ngaganti ban ejek nu ngagitar teh ada apa baje ini kempes ban iya ada kunci ada enggak tahu bentar saya cariin kunci enggak ada ntar saya cariin ya cariin nyanon nyanan nu ngabukakeun terus nyanan nu ngagantikeun terus malah ban eta ge dikompak punya duit terus beres dah dibere duit embung ngerasa udah enggak saya mah karena Allah aja katanya udah terus tak beneran ngagitar wali meureun eta karena Allah aja katanya enggak mau pulangnya kemana ke Kosambi ya iya tahu nya lagi nyahuan geus Ki Kosambi ngahuleng cek nya teh aing anu nugu aing digergetan teh orang ngabantuan aing jieu teu batak ge urang geus aya lebah-lebahna naon ge aya lebah-lebahna mantap antepkeun bae itu mah terus ngabantuan man urang mah ngagitar terus ngabantuan tilokon ka urang Gusti Allah artina nek ngabuktikeun setiap perkara tetap aya mangpaatna iya